Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dan udai sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sata acana dipedar dicarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kesehatan sareng dilancarkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 18 ye carios karangan Mang Nyalira sanaos pasajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Nya ningali kitu biina percaya tepercaya kana dedengean nana Mang Diman jeung Maman geus kaparancuh deui dina tangtunganana. Nya Mang Diman bingung sabab manehna teu mawa bedog ari hate ngageremet hayang narok sirah musuh atawa hayang nyapatkeun beheungna hayang puas bisa males pati kanu jadi anak. Tapi duka teuing ti mana nyokotna leungeun Mamaman nyaho-nyaho geus ngepel 2 bedog jeung sarangkana sarta hiji dialungkeun ka Mang Diman bari pok ngomong. Kang, naon culang cileung teh maneh kunaon Diman? Batuk. Naon culang cileung wae maneh Diman? Maneh butuh ku pakarang ye seukeut ye. Ku aing dibere atuh sarta hayu wangadu jajaten begalan pati jeung diri aing tapi kamodar sakalian sabab aing teu sukaning ati dipitnah ku maneh deuleu Diman. Ceuk Mang Maman ngahaja nyarita kitu sabab karak harita Rabul nu daratang moro ka tempat lantaran kaget ngadenge nu ribut di buruan di imahna Mang Maman ngan hanjakal warga teh tengkungsi jelas ngadenge kana omongan Mang Maman dina waktu harita. Serepet gurilap Mang Maman nu pangheulana ngalugas bedog dina sarangkana kotka gugurilapan katojo ku sinar bulan. Nya Mang Diman ngageter hatena nafsu beki muncak ngajadikeun dirina eueuh kasieun kajeun yang hareupan Mang Maman mah buta hejo nu penting dirina bisa males kanyeri anakna nu diwadalkeun ku Mang Maman. Nya Mang Diman ge tuluy ngarongkong nyokot bedog nu ngagoler di luhur taneuh terus dipesat tina sarangkana sedengkeun sarangkana mah terus dibalangkeun rada jauh. Srog Mang Diman jeung Mang Maman pada sayaga diri pikeun neruskeun hanca tarungna. Sekedaran mah lir upama 2 jawara nu rek adu jiwa. Kabeh warga ngan ukur pating kecewis jeung pada baturna dibarung ku gogodeg waktu ngabadungan eta kajadian. Nya aki-aki kolot teh hayang panghareupna cenah lalajo kotka sesebred ngadupakan nu seje. Eta si abahnya kunaon sesebred kitu bah hayang kasebred hayang kasabet ke bedognya si abah mah meureunnan.
cek warga eta lembur ngan si abah teh seuri bari ngacungkeun jempol leungeunna leungeun katuhuna kaluhur bari nyarita nyapuguh wae atuh euy tama inget jika abah tak keur ngora euy ujang inget keur ngora mah pan abah teh deui kitu pisan euy jago gelut mun aya garong ka imah teh tara minta tulung ka batur ku abah wae we dilawanan we lah nu kitu mah atuh lain kitu abah maksud kuring teh abah teh rek naon ka hareup hayang kasebet ku bedog deket-deket teuing nampona atuh na teh sieun ku Mang Maman nu keur ngamuk tuh ngalawan bangsat ai maneh mah atuh nya heueuh abah mah gelutna oge ku peureup wae euy jeung tara make badog deuleu kawas Mang Maman jeung si jalma eta euy gelut teh make badog na teh sayieun ka kadek eta teh euy budak teh eta si abah ada lompat kana peureup deui saha barina ge anu muji ka abah yeuh da abah mah salianti saliwang teh geningan gede rahul matak pantes we katalah abah rahul abah mah yeuh si rahul meureun ulah nya abah mah rada gaul atuh rada gaul ieu teh agul pedah abah paheula kungsi jagoan Peter Gelut ieu teh jang ujang lain kitu bah nah aing teh kabina-bina teuing ceuli teh bah korowekan atuh bah ceuli teh kulinggis nih kamana karep ngomong teh nya atuh kudu dibantu euy ari maneh matak ayeuna abah ka dieu teh kahaleup nyaksian anu talung disijang Maman kadeseh ku musuh tah geus kitu mah tinggal abah wae maju gabantu atuh ujang warga teh teu nyarita deui kur gogodeg bari rumenghap nuker kitu teh ti tukangeunana aya nu Noel horeng warga sejen tos jang atos tong dilayanan si abah mah si abah eta teh atuh karunya geus kolot doh keun da si abah mah kitu kaayaan Eskolot si abah mah da kitu kaayaanana jang angguran mah tingali wae ku ujang tuh Mang Maman jeung musuhna tos silih talajang deui tuh karunya cek eta warga saurada umuran jadeng memang nya atuh Mang Maman katut Mang Diman geus silih tarajang deui dina tindakanana nu leuwih galarang tur matak paur nu nompokeun sabab ayeuna mah gelutna oge make pakarang seket hiuk gurilap bedog Mang Diman naratas ngarah kana beheung lawan ku Mang Maman gancang dipapag ku bedogna nya atuh kembang seuneu pating buricak mangsa kadenge dua pakarang bentrok hiuk belentrang kolewang bedog Mang Diman teh ngagoleweng kagigir deungeunna teh meuni sing sireumeun pisan nya dina kaayaan kitu teh Mang Diman ngemu kakaget atuh Mang Maman nyusul tepus ku panajang susulan bedogna rek ngarah kana beteung lawan warga nu ningali kana eta kaayaan ti kaanggangan mungguh pating lalenyap hatena lantaran waas nempok beteung jelema bakal ambrol disabot ku bedog Mang Maman komo pikeun diinah mah atuh lain deui ngalenyapna jeung beuki teu ngarti kunaon salakina teh
bet jadi buas gitu tindakanana. Tapi mungguhing Allah atuh nu maha adil ka makhlukna. Nu kaancam bahaya pati tangtu moal ngantep estuning salawasna bakal mere pitulung kumaha bae carana. Nya harita oge samemeh badog Mang Maman bener-bener kana sasaran. Ngadadak tinu bala aya satu nu bijil warna abu-abu semu coklat bari sesegrok terus lompat ke tengah pakalangan nubruk nuker tarung jeung nu lajo atuh buriak wae nu lalajo teh pating buriak lalumpatan sieun kaimahna sewang-sewangan rewas jeung sieun geuning aya magong nubruk malah sawareh mah pating gelerung wae nahan kanyeri sabab labuh jeung silih tubruk jeung baturna. Bah Rahul mah riweuh bari lumpat teh sabab sarungna morosot suku Pak Gojoy. Aduh, tobat ieu, aduh. Ahul, lahul kieu geuning nasib kuling teh duh. Jeung salung deui duh. Aya-aya wae ieu mah yeuh. Ceuk Bah Rahul langsung lompat deui. Sarungna mah cul we diburuan. Kocapkeun ayeuna Mang Maman. Anu rek tadi nyabetkeun badogna lantaran kaburu ngacleng badogna teh katubruk ku Bagong nya ngajadikeun hatena reuas jeung kaget. Tapi kaayaan eta teh mungguh jadi hiji kasempetan Mang Diman gesan kabur rek ninggalkeun eta patempatan lantaran manehna sadar ayeuna mah dirina mah moal sanggup ngalawan Mang Maman teh nu tetela garang tindakanana. Ukituna temiceun deui waktu bareng-beng Mang Diman lompat naker tanagana sangkan tarik lompat tenolih deui ka tukang atawa kaayaan babakuna mah sieun aya nu nyusul peuting harita mah di lembur kanci mungguh mata ketir jeung soak pikeun sakabeh pangeusina komo saenggeus isuk-isuk kanyahoan imah pupuhu lembur teh ngejet deui. Nini Saleh masih kaayaan ka piuhan saurang oge taya nu milu sedih jeung nalangsa ras ku nasib ku pupuhu lembur. Jeung satu tasna sadar tina kapiuhanana rada nyecehan keluarga harita keneh gancang nerangkeun yen kajadian nu sabenerna ditetek taya nu kaliwat yen Aki Saleh teh diteureuy ku buta terus imahna diruksak. Nah, Ujang jadi kitu si Aki teh tuh kalunya di ieu kubuta leuy kubuta Ujang. Waduh, baru kitu nih. Nya aya buta ti mana nya kalembur urang teh aneh. Oh nya, sugan buta mana teh jadi-jadian meureun nya. Wah, ieu mah bener-bener euy. Kudu ditaluntik sing bener, buta ti mana teh nya. Jeung karunya doh Aki Saleh jadi korban buta yo. Warga kabeh oge taya teu aya nu teu ngupahan karunya ku nasib Nini Saleh ditinggalkeun ku salaki ngan sakitu untung imah pejetna teparna poe eta keneh oge geus beres pada ngomean jeung dibebenah. Warga lempur diantarana satu tas nguruskeun kaayaan Nini Saleh mah langsung nyimpang wae
ka imah Mang Maman hayang nempo kaayaan nana bisi kumaha onam ari Mang Maman tetela teh bisa nyandiwara pisan nyeun tatu dina sabagian badana ngagunakeun sihir tatuna kotka barulah tapak bedog katingali keluarga katut pamajikana. Nya biinah teh diuk gigireun salakina dina kasur warga narempokeun bati pating arolohok kabayang deui kajadian tadi peuting mungguh matak soak ka reureuhnakeun nya warga oge nu aya geus teresep ka Mang Maman teh lantaran jadi teu dikaresepeun budina tapi ningali kitu mah teu burung watir jeung mangkarunyakeun terus pada ngupahan. Nah kunaon ari Mang Maman teh nya bet kitu peta atuh kunaon Mang Diman teh bet jadi kitu petanya akang jeung teu pupuguh jol ngamuk jeung nyiksa ka jalma nu teu tuah teu dosa Kang mitnah anu lain-lain ka akang teh cek biinah netep ka salakina pinuh kurasa ka salempangan. Nyaeta akang ge teu puguh teu ngarti inah sabab teu puguh jol-jol narajang Mang Diman teh keur mah akang teh soak keneh tadi teh rek indit gawe ngadon dipegat ku buta di jalan malah pajarkeun aki saleh pupuh lembur teh cenah dileg-leg ku buta nyaan penting tadi mah kajadian teh mata kreuwas jeung ketir inah tah jadi kitu warga kade bisi aya nu ngadenge kana omongan eta jelema nyebutkeun dan kuring muhit kabuta teh teu pisan-pisan omat ulah langsung percayanya sabab eta kabeh kan sasangkaan wungkul malah kuring mah jadi curiga ka Bagong anu datang anu teka nyahoan teh ya terus nubruk ka kuring sarta ka warga sakabeh nalika musuh rek disabet beteungna ku kuring teh tah lebah dinyana kuring teh jadi aya pikiran sejen boa-boa jalma alias Mang Diman meureun anu muhit kabagu teh keur nyieun strategi sangkan hasil pamaksudanana ku cara ngacaokeun kaayaan lembur urang kitu maksudna mah ngan hanjakal gagal meureun kaburu kahalangan ku kuring tindakanana jeung sarta aki saleh boa-boa lain diterei ku buta tapi disuruduk ku Bagong mayitna terus dipake tumbal nya saterusna eta Bagong teh ngahajawe datang nulungan badegana atuh da kaancam pati ku kuring cek Mang Maman kituna teh pinter nyarita mangsa ngabalikeun kaayaan nu sabenerna bari dina hatena mah seuri lantaran meh sakabeh warga teh percaya kana caritaan nana leuwihna Mang Maman boga kayakinan yen sakadang Bagong nu nubruk manehna jeung warga sejena teh pasti juha alias si balaka sadut sabangsa jin jeung salaku siluman anu ngagege di laut kidul. Warga lembur tembong silih reret jeung baturna di barung kubulu pundukna nu pating puriding rasa kasieun ka hudang deui malah saenggeus cukup lila aya di dinya diselang ku ngobrol sakedeung tur aya nu dibahas iwalti kajadian tadi peuting terus bae kabeh
baralik ka imahna masing-masing. Tunda kaayaan Mang Maman jeung Biina katut warga sajena. Ayeuna mah urang malikan deui mangsa ka tukang, mangsa nyaritakeun Mang Maman kerja di buta sarta nyieun kaributan. Tur nyieun Rajapati ku cara ngabinasa pupuhu lembur lantaran dendam sarta saenggeus hasil pamaksudanna mah terus bae balik ka imahna bari ngarobah wujudna deui jadi rupa Mang Maman. Kalayan teka nyahoan aya nu dina rajang ti tukang nyaeta Mang Diman. Tur sabenerna mah harita aya hiji jirim deui jalma nu keur ngintip kana sakabeh kajadian tug nepi ka ayeuna. Sakadang bagong bijil ti eta nu bala nubruk ka Mang Maman katut ka warga naringgalkeun mungguh teu kaliwat. Saha eta jelma horeng jelma teh geningan Jang Rosid. Eta teh nu salila ieu boga tugas ngintip kaayaan lembur kanci tetela di lembur aya nu munjung ngan munjungna ka buta lain ka bagong. Saterusna Jang Rosid ningal Mang Diman kabur nya kumanehna gancang diudag atawa disusul saacan kaburu jauh lompatna sabab kapanasaran aya tanya kenen. Hei kisana dagoan sakedap dagoan heula atuh cek Jang Rosid ngagorobok tarik nitah Mang Diman eureun lompatna tapi tibatan eureun mah Mang Diman beki tarik lompatna lantaran nyangkana teh sora kadengena Mang Maman nu ngudag hayang mateni ka dirina. Ngan dasar sial atuh Mang Diman nalika ngareretan ka tukang hayang sidik bari hareupeun mah teu katingali. Aya tatangkalan gede ngajegir na atuh ari jeger teh tarangna diadu jeung tatangkalan nepi ka buncunur sagede endog. Geus kitu mah galeong geblug gulitik. Aduh taubat nyeri, aduh nyeri, ampun Maman ulah dipaehan kuring teh ampun cek Mang Diman nepi ka labuh. Harita awakna ngagulitik kana rungkun majah terus nyang saya hese ojah roroesan hese cengkat sedengkeun nu ngudag kadengena beuki deket sareng waktosna seep cenah duh seep muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 18 nya muhun mangkingce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca